1 Abu Sufyan, 2 Abu Jahal, 3 Walid bin Mughirah, 4 Nadhr bin Haris, 5 Utsbah, 6 Syaibah. Eta Utsbah bin Rubaiyah Syabiah non gitu Syaibah bin Rubaiyah, Umayyah 7 Umayyah bin Khalaf, 8 Ki Haris bin Amir. Karumpul eta tokoh-tokoh musyrik kafir anu dek ngaharu ka Kangjeng Nabi, anu paling mentang ka Kangjeng Nabi. Nyana ngarobrol tah nu dalapan sok ngadengekeun nyana ka Al-Qur'an. Engke nyana ngarobrol bareng nyana ngobrol teh dina obrolanna kieu tos ngadenge Quran teh ngomong ka Kinador, iya Aba Kutaibah maya